Manco. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah haturan dulur pemirtub salam baktos kasadayana. Mugia danget ayeuna sapa paosna aya dina sehat lahir tumekaning batin. Oge salamina aya dina rahmat sareng pitulungna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Alhamdulillah ayeuna tepang deui sareng simkuring pun RT Uya. Sejak neraskeun deui hanca dongeng anu katuna dina jejer carios Beunghar Hate Jaka Picung. Anu mana ieu carios majang ka bagian anu ka salapan. Oge ieu dongeng hasil karyana atanapi karangan Kang Asep Mulyana BE. Mudah-mudahan sasiereun sabeunyereun aya pulunganeuna oge janten hiburan kanggo dulur pemirtub sadayana. Tekendat hapunten kasadayana wireh dina ieu carios tangtosna aya nu kasebat nami karakter sareng kajantenan. Tawakuf hapunten nu saageng-ageungna. Kalihna ti eta ngaturkeun nuhun kasadayana oge kadulur anu parantos ngabantos kana lumangsungna ieu channel dongeng Sunda ku mangrupi noel subrek, like, share sareng komena. Mugia singajantenkeun amal kasayan kanggo dulur pemirtub sadayana. Atuh supados teu nyangkolong teuing kana waktos ieu dongeng urang kawitan. Yua Manco. Kiking ham higaot mah bagian uing cuman dah jeung kicu mah kang walah encir meh narejal ngagajeng ka pakarangan rek nyang hareupan Mbah Jarot. Ngan tetep jaka ngahalangan sabab keyakinan manehna Mbah Jarot lain lawan anu enteng-enteng. Cicing cir tong ngaberung kana nafsu kukuring rek diajak badami heula meh teu aya salah paham. Sugan we babalik pikir ka si Jarot teh. Ah kitu jang. Bener pisan, sok ajak cumarita heula lah. Pasobar oge sarua meh meper ka encir jeung Jaka. Ari Mang Ule mah katingali huntuna kekerot panonna purahay nafsu nu ngagedur. Pangih deui jeung anu ngaran Mbah Jarot sabab inget deui kana kajadian waktu nu 8 tahun ka tukang. Ai, karah ngobrol sia. Nang ari marane Ule ge hote. Nya hote sia ayeuna dewek datang ka dieu. Ceuk Mbah Jarot bari nyampeurkeun ka Mang Ule jeung sakabeh anu keur ngarariung. Bari sentak porongos ditujukeun ka Mang Ule sabab ceuk pamikirna Mbah Jarot Mang Ule anu jadi gara-gara na ebo tatu cilaka eleh gelut. Kela Bah tong wara ambek. Pak Sobar ge niat rek ngahalangan Mbah Jarot tapi dulur sadayana can ge parat Pak Sobar ngomongna ngan hiup jebro cengkang. Aduh harita Pak Sobar enggeukna kana palipisanna. Bapak Dewi meh muru kan jadi bapana bari dibarengan jeung Jumerit. Sarua sia jeung maneh Dewi ku aing perenan sakalian. Tema Mbah Jarot bari nyerenteng rek sakalian ngajewang bukna Dewi nu ngarumbay. Niat rek dicentok tuluy disusul ku panenggeuna. Tapi kajadian nu matak aneh oge teu kanyahoan leungeun Mbah Jarot nu keur ngaheumat rek neungeul kana dadana Dewi. Ngan sakilat ditakis ku leungeun katuhuna Mang Ule bari ngadorongkeun dampal leungeunna kana pelebah dadana Mbah Jarot. Hiuk geduk des. Aduh. Jengkang. Harita Mbah Jarot ngejengkang ka tukang busa terus ngagorente ka tengah pakarangan. Koreja celegede. Mbah Jarot harita geus katingali ajeg pancuh deui dina tangtungana. Maklum hiji jawara kahote jejerih ku serangan ti Mang Ule. Kancing coplok sia geus wani-wani ayeuna mah ngalawan ka dewek. Maneh naon hayang paeh Ule? Tadah yeuh. Hia. Geus kitu mah teu anta parah deui Mbah Jarot terus narajang ka Mang Ule niatna rek sakalian dipaehan. Kitu ceuk pamikirna Mbah Jarot waktu harita. Ari Mang Ule mah katingali panonna tetep burahay huntuna kekerot bekanting ku amek. Rasa dendam jeung rasa nyeri hate anu geus mangtaun-taun ayeuna kudu dibuktikeun. Sabab ari waktu baheula mah manehna teu bisa ngalawan teh boga rasa hayang nyalametkeun Ilham tina ancamanna Mbah Jarot jeung Juragan Uteng. Jorela jeleng celegede. Harita sakiceup Ilham atawa Jaka geus aya gigireunna Mang Ule. Tos Mang, mangker heula keun we jalmi kieu mah.
wios ku abi di payunana. Weh jang Mamang ayeuna geus waktuna bela diri jeung naur hutang nyawa kanu jadi lanceuk nyaeta Bapak Hidep. Sok jang ayeuna mah mundur. Geus bisi ayeuna ninggang ti poe pamungkas pikeun umur Mamang. Kadenya mi HP bibi Hidep jeung Hidep didoakeun ku Mamang sing beunghar hatenya. Amin Mang. Mamang Jik mundur jang. curela jeleng. Atuh geus kitu mah taya waktu nu kapikeun Mang Ule harita nyaprut narajang ka Bah Jarot make jurus-jurus nu teu kungsi ku Mang Ule digunakeun. Nyata pisan geuning Mang Ule teh ayeuna mah katingali ku sarerea lain jalma jore-jore dina elmu panemu jampe pamakena estu kaciri pisan ayeuna mah. Nyaeta jurus-jurus anu dipetakeun teh geuning sarua pisan jeung jurus silat nu meunang ti guruna nyaeta Mamah Haji Karta. Atuh ari Jaka jeung sakabeh jalma anu aya di eta tempat ngarasa regreg ningali Mang Ule kitu teh. Nyaha itu Mamang, nyahanya jurusnya becarua pisan jeung uang. Ceuk encir meh kaget ningali ketak Mang Ule nu ngagunakeun jurus nu sarua jeung maranehna. Geus lah tong loba omong cir, tempokeun we ayeuna mah. Mun Mamang kadese kadenya Encir tong wani ngalawan. Tema Jaka ka Encir anu satuluyna ngabandungan kana lumangsungna ijen wawesen antara Mang Ule jeung Bah Jarot. Hei Jarot, cik naha kalakuan teh meuni teu euy. Naha moal tobat ari maneh Jarot? Ulu. Ilaing wanian mamatahan ka dewek ayeuna mah. Lain mamatahan kuring mah. Ngan ngelingan we da hirup mah moal salilana euy. Ceuk Mang Ule anu terus niat ngelingan ka Bah Jarot. Bari dibarengan ku nenangkeun hatena. Aing teu hayang ngadenge dakwah ti sia. Ayeuna mah sia tong loba jajablok, geura cecampean paeh we yeuh. Geus kitu mah teu anta parah deui Bah Jarot nyebrut narajang nyasar kana sakujur awakna Mang Ule ku make jurus-jurus nu kalintang teu bisa dianggap enteng. Ari Mang Ule mah ngan bisa ngagulak-gilakeun awakna sabab gerakan ti Bah Jarot kacida cepetna. Saprut. Yuk, set, plos. Manco. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Atuh anu sakumaha biasa simkuring sateu acan ngalajengkeun kana ieu acara dongeng. Simkuring baris ngabsen heula dulur-dulur pemirtub sadayana anu parantos komen di konten dongeng RT nyata di antawisna Yasmin Kandari channel atanapi Kang Iwan Nirwana sareng Cita Tehna anu teu kendat anu teu bosen nyaeta ngeprint kana naskah ieu dongeng mugia salamina aya dina sehat lahir batin amin ya robbal alamin. Atuh salajengna nyaeta pangersana Ustad Pajar community pedagang baso Cuangki asal Garut haturan wilujeng manco dilajeng gendai kan nyaeta Mas Sumarno Mang Ucup di Ciheulang Ciparai, Tu Bagus Cewau di Jelekong, Bale Endah, Dadang Gunawan tadi masih di Bale Endah. Oge Teh Nengsi sareng Aherina di Konveksi 87 atanapi 78 tah. Wilujeng Manco. Oge Kang Heri Kobra, Wilujeng Manco, Kang Ade Sukarna di Kiara Condong. Oge dilajengkeun ku Kang Tisna nyaeta Menpora RW 02 haturan Wilujeng Manco. Dilajengkeun deui ku Bapak Haji Engkos Kostiawan. Kang Adi Wijaya, A Irfan Bos Kain di Cigonewa haturan Wilujeng Manco. A Ujang Sumpena atanapi Kang Kasum di RT 7 haturan Wilujeng Manco. Oge dilajengkeun ku Bapak Komarudin Soleh atanapi Bapak Omay sareng Ibu Bidan Nuruna haturan Wilujeng Manco. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Atuh supados teu nyangkolong teuing kana waktos ieu acara urang lajengkeun. Yuah Manco. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya kitu patalakna antara Mang Ule jeung Bah Jarot kalintang lilana silih serang silih tarajang silih teungeu jeung silih gebuk ku jurus anu kacangking ku maranehna.
Tapi ka anu sakitu lilana tacan aya hiji oge anu kena ku seranganna. Lila kalilaan eta dua jalma nu keur pada okok begalan pati teh sarua pada leuseuh. Kakuras tanaga jeung pikiranna saperti halna akibat tanaga nu maju kacape Mang Ule manggih kasempetan keur ngasupkeun tenggeulana anu nyasar kana iga burung Bah Jarot. Hea, hiu beledak jebrot. Keduk des 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 des. Oh, jalijeng harita Bah Jarot ngajalijeng mundur ka tukang aya kana tilu lengkahna. Anu satuluyna celegede. Bah Jarot pancuh dina tangtungana geus kitu pok nyarita. Pe ketrukeun siapa nga bisa ilaing. Dewek mah moal mundur sasiku ngejat satapak. Nah sia kalah ngajedog. Beaknya jurus ilaing. Kitu susumbarna Bah Jarot bari sorot panonna nu pinuh ku panangtang ka Mang Ule. Geus kitu mah Mang Ule teu miceun waktu saprut narajang ayeuna make jurus karang nunggang ngaheumatkeun beureupna nuju kana sakujur awakna Bah Jarot. Ari Bah Jarot mah katingali musuhna narajang teh ngan saukur seuri mesem bari teu ngagerakeun awakna saeutik oge. Bari ngagunakeun ilmu pamakena nyaeta ilmu Batara Karang nu jadi ilmu andalana Bah Jarot. Nu saterusna kajadian nu matak aneh jeung kaget. Sakur nu nyaksian di eta tempat sabab panarajangna jeung panenggeulana ti Mang Ule ka Bah Jarot taya tapakna jeung taya obahna. Awak Bah Jarot istuning kuat lir ibarat batu karang. Nyaan lain ceuk beja geuning. Elmuna si Jarot teh waduh. Kitu ceuk gerentas hatena Mang Ule harita bari hatena mimiti seber ngayonan Bah Jarot, tapi Mang Ule ngusahakeun nenangkeun hate bari terus nyerang deui ku jurus-jurus nu kasangking ku manehna. Jang Ilham, cik itu tulungan paman hidup, tang tumal bisa menang atuh ngalawan si Jarot mah. Ceuk bintin bari ngaguyeng leungeunna Jaka anu ngarasa tagiwur ningali Mang Ule anu jadi salakina ayeuna katingali siga nu beakeun tanaga ngayonana Bah Jarot. Jaka aing kaah kitu weh piaku mah ngabea kan jadi paman mun sieun halik lah ku aing kitu mah ku uing halik. Tenang heula Bi, kasalametan mamang ku abi diperhatoskeun. Temal Jaka meh nenangkeun kaayaan nu katingali sakabeh jalma nu aya di eta tempat mimiti boga rasa tagiwur ka asup pasobar. Ngan Dewi Hungku nu katingali rada bisa tenang teh kusabab geus percaya ka Jaka nu boga rasa percaya diri jeung geus papat ngulik ilmu lahir batin tinu jadi guruna. Oge geus dibere kepercayaan ku Aki Atan nyaeta dibere pakarang atawa jimat pikeun bela dirina. Iya, hiu, duk 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 duk, des 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 des. Kitu serangan Mang Ule anu kadua kalina. Kitu jeung kitu awakna Bah Jarot taya obahna manehna ngan saukur seuri ngagak-gak bari taya eureunna susumbar. Ule ogong, ule ogong. Ilaing mah moal neurak deuleu. Ilmu sia kana awak dewek mah nepi ka orai jang-jangan ge. Pandaran ilaing masyarosin di wajah kabeh. Apa teu ahenra jeung agung nu kitu mah geus ditilap ku saya mah cuman wae. Komo daak mama awak bageng kitu mah tikeskeun. Kitu susumbarna Bah Jarot. Geus satuluyna Bah Jarot ngagerentes dina jero hatena. Rasakeun sia ayeuna mah bagian aing nu nyerang da aing mah hayang tarungda jeung si Ilham. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Atuh nu saterusna mah Mang Ule narajang deui anu kasakitu kalina. Bari teu kendat ngagunakeun ilmu pamungkasna ceuk pamikirna Mang Ule sugan jeung sugan ku ilmu anu ieu mah bisa ngelehkeun Bah Jarot. Tapi harepan jeung kanyataan beda jeung kahayangna Mang Ule. Saperti halna harita di mangsa Mang Ule narajang ka Bah Jarot ku ilmu pamungkasna. Tanaga jeung pikiranna dipusirkeun rek narajang ka Bah Jarot. Tapi sabalikna Bah Jarot ayeuna mah teu cicingeun. Sarangan ti Mang Ule ditadah ku dua dampal leungeunna bari ngagunakeun ilmu panemuna. Sebrut. Hea, gedung des 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 des. Aduh, jalijeu. Bangkieun. Sampoyong, solontot. Harita awakna Mang Ule bebangkieungan bari leungeunna jeung dadana karasa panas.
Ari Bah Jarot mah awakna teu regrog sakemet oge. Tong samatkan ieu aya sia ule. Rasakeun ieu. Atuh geus kitu mah teu anta parah deui Bah Jarot ngarangsek narajang ka Mang Ule anu keur ngarasakeun kanyerina. Bari leungeunna teu leupas nyepeng dadana. Hiu, bledak, jepret, dengak, jepro. Duk 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 duk. Des, celeng, jengkang. Bintin meh cengkat rek muru ka Mang Ule bari rawah riwih, tapi ngan sakilat leungeun jaka ngahalangan ka Bintin anu taraja rek muru ka Mang Ule. Kela bi sabarnya. Ah jaka nyaha kah dia joan weh. Cir, engke mun kuring patelak jeung si Jarotnya. Mamang gancang bawa ka imah, terus ubaran ku obat nu aya dina kantong kuring. Tema jaka nitah ka encir. Ya siap, laksanakan bos. Sok ayeuna mah gancang lawan tuh aki-aki usut genul teh. Atuh geus kitu mah sakabeh panonna kaasup jaka ningali deui ka tempat anu dipake patelakna Bah Jarot jeung Mang Ule. Tapi barang ningali ka eta tempat kajadian kabeh ngarasa tagiwur sabab Mang Ule nu geus teu daya keur di sing hareupan ku Bah Jarot bari ngaheumatkeun bedogna rek ngahanca kana dadana Mang Ule. Ceuk dewek oge geura papatkeun sia jampe paeh. Sok ayeuna mah geura susu tulan ceuk ilaing si Atang. Sok atuh Jarot geura paehan kuring. Ceuk Mang Ule harita ngomongna meh pegat-pegat sabab ngarasakeun sakujur awakna nu karasa nyeri jeung panas alatankeuna ku paneunggeuna Bah Jarot. Sia ayeuna mah pasrahnya. Ku dewek ayeuna diparatkeun umur ilaing tepi ka dieu. Meh ilaing teu jadi hahalang jeung teu jadi hama pikeun sagala rupa urusan si Uteng. Sok atuh. Sok ai geus kudu kitu mah. Kuring pasrah. Tema Mang Ule anu saterusna awakna ngulahe kapiuhan. Ari Bah Jarot mah teu anta parah deui oge teu miceun waktu nu saterusna ngaheumatkeun bedogna ngaluapkeun nafsu iblisna rek maehan ka Mang Ule. Tapi oroka ya dulur pemirtub sadayana, kajadian harita mata kaget pikeun Bah Jarot sabab bedog nu rek hanca kana awakna Mang Ule ngan sakiceup geus ngaceng akibat timpugan nu anyar datang nyatana taya lianti jaka alias Ilham. Hiu geduk des celeng jebrot duk jalikeun bangkieun. Harita awakna Bah Jarot ngabangkieun akibat timpugan jeung tengeulan nyasar kana palipisan jeung dadana Bah Jarot. Aduh. Sia rajeun wani ngapongohan. Kela Bah Jarot. Nah, andika rek maehan ka jalma nu geus teu daya euy. Eta. Tah kitu atuh. Kudu bela euy ari kanu jadi paman. Ti tadi dewek mah ngadaguan ilaing. Sok ayeuna mah bisik rek bebarengan paeh jeung si Ule. Geura papatkeun sarua jampe paeh teh euy. Ceuk Bah Jarot harita ngomongna bari lajag-lejeg. Panonna mah pinuh ku rasa ceuceup jeung ngenes. Sabab nu jadi murid utamana eleh gelut ku jaka. Ari Mang Ule mah anu tadi ngagoler kapiuhan alatan keuna ku paneunggeuna Bah Jarot. Harita geus digotong ku encir jeung pasobar dituturkeun ku Dewi jeung Bintin rek dibawa ka imahna. Ari di pakarangan mah masih katingali Bah Jarot keur susumar ditujukeun ka jaka. Dina kaayaan kitu katingali ti kaanggangan rentang-rentang aya hiji lalaki nu geus aya umuran. Bari pok ngomong ditujukeun ka Bah Jarot. Sok atuh Bah. Puru paehan tah si Ule teh jeung si Ilham, tuman lah. Kitu nu datangna sora anu pinuh ku ancaman. Geuning eta jalma teh taya lian ti juragan Uteng anu nyusul ka eta tempat. Ari Bah Jarot mah kan saukur ngareret ku juru panonna kusabab geus apa kana datangna eta sora. Hei,
Ilham, dewek ayeuna rek nanya ka Ilaing. Jawab sia nu balik. Sok rek nanya naon ka kuring. Bener Ilaing teh anak si Atang nu ngaran Ilham. Nah, maneh perlu ku ngaran kuring gitu. Eta si Doclo. Si Doclo kalah malik nanya. Sok sia jawab meh dewek teu kagok mehan Ilaing. Ceuk Bah Jarot ayeuna mah asa kakara kusahanapeun di eleketek godeg. Nu antukna Bah Jarot nafsu nu teu kawadahan, panonna burahay huntuna kakerot. Geus kitu mah nu satuluyna Bah Jarot masang kuda-kuda leungeunna si dakep samutunggal mapatkeun ajian Batara Karangna. Niat rek narajang ka Jaka. Sok atuh mun rek niat maehan ka kuring mah teu kudu loba tatanya euy. Da kuring oge nyaho maneh teh badegana si Uteng. Maneh siga nu nya kabatur popolotot galak jeung sajabana. Tapi naha daek maneh jadi kekeserna si Uteng. Temal Ilham meh mancing amarahna Bah Jarot. Nyata pisan harita amarahna Bah Jarot muda. Teu antaparah deui harita Bah Jarot narajang nuju kana awakna Jaka. Ari Jaka mah tetep tenang ngayonan jurus jeung elmuna Bah Jarot nu harita digunakeun. Wah, sia kalau bapak bacot adah yeuh. Hiya, sebrut. Hiuk, set hiuk, lap gilek las. Harita tenggelan Bah Jarot ngaruntuy menghakan angin. Usa terusna serangan Bah Jarot terus ngahujanan kana awakna Jaka meh teu mereka sempetan pikeun Jaka rek malik nyerang. Oge saperti hana harita dimangsa Bah Jarot neungeul anu kasakitu kalina ka Jaka bisa ngagilekeun awakna ka belah kenca bari ngasupkeun peureupna anu keuna kana iga burungna Bah Jarot. Hiuk, set, plos, trek, lap, plos, hiuk, beledak, cepro, dengak, cepro, geduk, des. Aduh, jalijeu. Harita tenggelan Jaka keuna pisan kana iga burungna Bah Jarot. Ari Bah Jarot maka tinggalingan saukur obah saeutik awakna. Bisa terusna Bah Jarot niat rek nyerang deui ngahujanan ku tajongan jeung tenggelan nu matak bahaya pikeun Jaka. Katamah deui ayeuna mah Bah Jarot ngaluarkeun pakarangna andalan nyaeta peso balati buhun nu dipesat dina jero cangkengna. Sabab ceuk pamikirna Bah Jarot marek lila-lila ngalawanan Jaka teh hayang buru-buru tuntas dina tarungna. Kitu oge Jaka ningali Bah Jarot ngaluarkeun pakarangna manehna oge teu eleh geleng. Nu saterusna Jaka ngaluarkeun haur konengna nu salila ieu nyelap dina jero cangkengna. Ya, Hiuk, set, plos, dengak, plos. Bisa oge sia usih sok tah grabeakeun. Naon sia mah teu gau pakarang teh bet kudu kitu naon rokrak eta mah kubadog atuh euy. Kitu susumbarna Bah Jarot waktu harita. Anu satuluyna Bah Jarot terus ngarangsek nyah cara ku panarajangna nuju kana sakujur awakna Jaka. Beuki dieu beuki ragot tarungna antara Bah Jarot jeung Jaka. Saurang oge tacan aya anu kakeunaan kana awakna masing-masing. Eta nu keur tarung di kaangangan katingali encir mawa katepe nu nyampeurkeun ngadeuketan ka Juragan Uteng. Geus kitu eta katepe dipentangkeun nuju kana tarangna Juragan Uteng. Awas sia Suceng hasakeun yeuh aing mah geus teu kuat hayang geut dah. Geus kitu mah eta katepe dipentangkeun kana sasarana nyaeta tarangna Juragan Uteng. Hiuk, peleceng, set. Eta katepe pas keuna kana tarangna Juragan Uteng. Hiuk beleta, cengkang. Aduh. Saha ieu teh euy? Nu boga polah kieu teh. Ceuk Juragan Uteng harita bari nungkup tarangna nu geus baloboran ku getih. Kasa sia bangsat encir lumpat niat rek nyumput kana dapuran tangkacau. Saha ieu teh si beke itu? Rek ka mana sia kalah kalumpat? Ceuk Juragan Uteng bari nyusutan getih dina tarangna. Sok sanajan bari karasana nyeri harita Juragan Uteng pok nyarita. Aya jelema beke geuning. Mun waktuna teu beak diudag ku aing sia. Euleuh waktosna seep. Cag urang tunda heula di handeuleum sieum mangsa datang urang sampeur deui. Insyaallah dina bagian anu ka-10 urang lajengkeun. Sim kuring pun RT Uya amit mundur amit mungkur bobot sapanon carang sapakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.